Oh, ini ke mana ya? Beli baksonya? Mananya? Di hari berenang. Lapar kieu atunya. Udah lapar, hayu asal jajan. Jajan ke mana nya? Dan kemana tuh? Beki bancet ente. Atuh bancet neng mah puguda teh ora di para bancet. Eh, Aku mah bancet oke ngeunah. ambung bancet mah. Nan iya we yap nan bakso yap. Hayu atuh ah. Eunam. Aduh, ini ke mana ya? Beli baksonya? Mananya? Di hari berenang. Aduh, ini pacar aing ke mananya? Ini teh si Ayang teh rek bobogohan, tapi eueuh ngechat wae ieu teh nya. Punten. Nah, goblok deh eta mamang kunaon ka aing teh nyebut punten-punten acan. Ya teh naleh aing sagede kieu gitu. Dianggap tunggul we meureun aing teh. Kadia. Ya naon sia ngageruan aing? Nah aing kunaon ieu aing sakieu gede dianggap tunggul sugan teh nyebut punten-punten acan ka aing. Nah kumahapan aing teh sia teh nyebut punten ka sia nya? Tadi tapana nyebut punten. Nah kumaha sia teh ceuli teh? Nah ngaledek awak aing leutik deui. Tuh, nah saha nu nyebut ngaledek? Tong ngabongker bobogohan teh nyebut punten ka aing. Aing ge gablek ka bogoh mah. Leuwih geulis ka bogoh aing mah kono. Tuh, nah si aing oge. Nah sia mah bet kadinya yang diteungeul ku aing sia teh. Anjing. Nah aing bet diteungeul. Nah sia atuh dah yang ditonjok deui ku aing sia tah. Anjing. Di rumah panon aing teh pe. Oh, ente mang ente. Ente mang atuh mang ampura. Mang ente. Ente mang ente. Ngeri. Anjing. Nah jadi aing nu ditonjok ieu teh. Aduh aing kudu dikompresan ieu mah. Ka mana ieu teh kabogo aing teh euy. Aing teh tadi teh nungguan kabogo aing da kalaka ditonjok ku batur anjing. Aduh. Ieu kumaha aing balik ke aing di teangan deui si ditonjok deui aing balik ah.